Tah anu ieu anu harga 2 dia tinggal. Jangan lupa di like, di komen, dan di share and subscribe Peperoden. Tah ayeuna Abadar geus Peperoden aya di Jalan Pasir Nangka Simpang Tilu. Abadar ayeuna rek nyobaan es teler Mang Docan. Bejana ieu ayeuna keur viral es teler Mang Docan teh anu kacidang ngeunah pisan. Hayu Abadar urang cobaan ayeuna ka dieu. Tingali es teler Mang Docan. Urang cobaan ku Abadar. Assalamualaikum. Ieu teh Abadar teh yang ngasan es teler Mang Docan enak keur viral kan nya dina ieu dina media. Mata Abadar tuh 5.000 aya. Iya. Anu sabar di 7.000. 7.000. 10.000. 10.000. 15.000. 15.000. Sekarang kan teko 20. Iya mah anu ti kelas bawah tegeun ka kelas kaluhur oge aya kabeh meuli. Sok ayeuna urang cobaan Abadar teh pangdamelkeun pokona namanya anu ti harga bawah tegeun ka harga pangluhurna pokona anu spesialnya. Abadar rek nyobaannya ayeuna es teh Mang Docan anu ti harga 5.000 anu jiga kumaha tegeun ka harga anu 25.000 cik jiga kumaha ayeuna. Nya ieu nu harga 5.000, ieu nu harga 7.000 teu lebar kieu nya kriminal. Tah tengali anu 15.000 hargana nya kejuna teu mucung pisan urang cobaan ku Abadarnya cik kumaha rasana es teler Mang Docan. Anu ayeuna tengali kejuna ge sametung. Akhirnya ngeunah pisan ieu. Kriminya ge ieu mah asli menjadi campuran murni ieu mah. Tuh. Tang pom makan sedotan. Rekomendasi teh harga 15.000 tunggal sok ieu. Cukup sakeluargaeun. Tah anu ieu anu harga 22.000 sagede teko kieu teugali cukup ya mah salemur sa RT-eun teugali ku Abadar urang cobaan anu kriminal. Wah ieu mah keju we hungkul terus satumpukan. Urang ajaran ieu ngeunahna teugali es teler Mang Docan nya cukup ieu mah sa RT-eun cukup ieu mah tuh. Enak. Asli ngeunah pisan. Ulang disedot. Rekomendasi tah. Komo ayeuna dan puasa meuli sateko cukup keur sa RT. Pokona mah rekomendasi keur warga Pasir Nangka, Calincing, sakurilingna pokona mah nya Kecamatan Cirajang, jeung anu hayang anu kadengalitas ka Jalan Pasir Nangka, Simpang Tilu, aya es teler Mang Docan, jeung bisa delivery oge nya. Pokona mah anu hayang pesen tinggal klik ke nomor handphone aya di handap. Jeung alamatna bisa hayang nu nyaho diklik di Google Mapsna aya oge. Jeung na bejana es teler Mang Docan teh geus buka cabang di Jalan Raya Bandung. Anu di samping Sulamania eta geus buka cabangna keur khusus warga Cirajang ameh teu kudu init ka Pasir Nangka. Gaskeun pokona mah asaan tah es teler teko na anu Mang Docan. Mantap, Peperoden.